Ari ka Citumang teh jadi moal, Kang? Tiga nama moal nyi. Akang can boga duit. Oke lah, amang geus boga duit. Nah, kudu wae nungguan boga duit atuh, Kang. Nya we atuh nyi. Kudu wae nyekel duit-duit wae mah. Bisi aya nanaon kayak di tengah jalan. Kumaha sok? Nya gampang we atuh, Kang. Tinggal kasisi. Kasih si kumaha ari nyai. Nya atuh ari sieun aya nanaon di tengah jalan mah tinggal kasisi we, Kang. Naon hesena? Lain kitu. Maksud teh bisi urang aya nanaon di tengah jalan teh bisi urang aya pangabutuh gitu. Nya, matakna kasisi. Jadi urang moal beunang ku pangabutuh. Ya kitu kan, Kang? Oke. Nah, jadi nyi dudukan teh. Ngareuna di dieu mah dudukan teh nyi. Kang, abi rek dibere baju anyar ku si Uwa. Tapi titeh milih warna geura. Ya, atuh tinggal milih. Naon hesena? Bingung, Kang. Pilihanna teh warna hejo kolot jeung hejo ngora. Nah, make bingung. Nya, ari cek Akang, warna hejo kolot jeung hejo ngora eta beda umurna sabaraha tahun ya, Kang? Teuing atuh nyanyi, teuing beda sabaraha taun. Tanyakeun atuh ka ditu ka si Uwa. Nya tuh urang tanyakeun nya ka si Uwa. Anjay.